Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui hancak urang dina macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Ubu Soendar. Ayeuna urang neraskeun dina bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor kahiji nyaeta ta'rif Al-Qur'an. Al-Qur'an ditilik tina harti harfiah bentuk masdar dina kecap qara'a make wazan pola fu'lan nu hartina bacaan atawa dibaca. Eta kecap digunakeun dina Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dugi ka 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu. Satemena kami nu ngumpulkeun jeung kami anu mangmacakeunana jeung lamun kami rengse macakeunana praggera tuturkeun bacaannana. Sedengkeun ditilik tina istilah sakumaha dijentrekeun ku Muhammad Ali Al-Sabuni dina At-Tibyan fi Ulumil Qur'an. Al-Qur'an teh nyaeta dawuhan Allah anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaliwatan malaikat Jibril anu ditulis dina mushaf serta ditepikeun ku cara mutawatir kanyaohan ku balarea. Dipandang ibadah macana serta dimimitian ku surat Al-Fatihah serta ditungtungan ku surat An-Nas. Anu kadua ngaran-ngaran Al-Qur'an. Al-Qur'an mibanda ngaran sajen di antarana anu kahiji disebut Al-Kitabu. Al-Kitabu secara harfiah asalna tina kataba anu hartina ngumpulkeun atawa nyusun. Kataba sok dihartian nulis lantaran anu disebut nulis mah nyusun huruf ngajadi kecap anu kaharti. Al-Qur'an disebut Al-Kitabu lantaran Al-Qur'an ngeusi kumpulan ayat-ayat ahkam, kisah-kisah, pirang-pirang beja nu pakait alam gaib jeung alam nyata. Al-Kitabu dina harti Al-Qur'an bisa ditingali dina Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Eta kitab Al-Qur'an teh henteu ngandung kamangmangan dina eusina jadi pituduh pikeun jalma-jalma anu takwa. Kitu wae hanca urang dina macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Ubu Soendar dina bab muqaddimah. Urang ngajengkeun deui sanes waktos aqulu qouli hada wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.